pasti naliki ada kieu ada seetikna nalika maneh mun embung kabingung mun hayang bebas ulah loba kahayang aslina maneh embung loba kabingung maneh embung loba kahayang nanti embung loba kabingung embung loba karupak cek paribasana tah berarti maneh ulah loba kahayang ari urang mapan teu ngaragap kana diri dah ari imah bilik ari ieu teh hutang di mana-mana ari teh hayang naik haji moal sah sia naik haji lagi pan maksudna di dinya manistato asabilan teh lain menang injeum sampurna di jalan teh lain menang injeum lain menang maok tapi menang ngumpul matak di dieu dina bab sungguh-sungguh haji maneh hek duit nanti menang injem di MBK atau di bank emok atau di BPTN atau di bank pinjol teu sah kade sia teh mar bisi maneh niat teu sah dak pasti nalika semakin loba kahayang semakin loba karupak loba kabingung ibarat teu sampurna maneh pan kudu sampurna maksudna kumaha anu PE eta mah kan ngahaja jadi maksakeun teuing ulah ripuh-ripuh teuing sia genjal hiji sia di Makkah kumaha bari panas bari naon dari ripuh sia di Makkah teh cek nu pernah ada dewek macan pernah kade tanya da rata-rata nata anu terbelit karena hukum-hukum nu karitu teh karena standar manehna anu tinggi da cenah pangabutuh naon dalam mencek logikana lamun ku alhamdulillah sakitu oge pasti dicukup-cukup da ngarasa wae teh cukup atuh komo ku ibu-ibu mah ieu nama duit 100.000 teh ai sia cenah mah ikana naon cing 100.000 tapi coba lamun disyukuran dak hatur nuhun akang hatur nuhun sakieu ge ka angge insyaallah nambahan la in sakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid kumaha ayeuna ari standar naon cek pariwas standar tinggi maksudna sungguh-sungguh dia teh berusaha lain bersungguh-sungguh nginjem ka pinjol nginjem ka MBK dak nah haram eta teh dak sabab bunga teh sudah merugikan sebenarnya mah bunga teh ayeuna nginjem 5 juta bungana bisa hampir ke 10 juta eta paling haram dak riba teh ari kumaha mun ayeuna ngalapna 10.000 teu naon 100.000 200.000 atau 1 juta 2 juta mah dah yang untung mun kana bungaan mah naon anu bungaan mah aya mah di nya teh naon kajian kitu ngan eueuh ayeuna nginjem 100.000 GGCC komode cek paribasana 2 juta 3 juta lah mun manehna teh dalam keayaan mampu ningan dak kitu dak pasti saking jalma naon kurupak nanti kulobana kahayang loba pangabutuh sebenarnya mun maneh ngalap alhamdulillah mah dah da ayeuna loba jelema teh cek paribasana ari kahayang gede ari sujudna tara mata kitu lompatna teh kana nu simpel MBK instan MBK pan kari berjanji saya berjanji menang maneh duit teh 2 juta wae mah nya BPTN kirana tangan oh ya nanti MBK komo deui cek paribasana makar komo deui cek paribasana loba dak jadi kan ongkoh kahayang gede tapi sujud nage maneh hayang jadi jalma sukses salat tara ngaji tara rek kumaha cacing dibalik sarua ulah kakak kanu slot sarua haram da ditagi geus haram atuh jadi naon eta jadi siga pencucian uang dak sia duit haram dieukeun nanti digolangkeun apal maneh ieu si teh anu trading teh dak
Mau mati. Lain. Si mau hasil. Iya eta tah. Pan eta cek paribasan ngagolangkeun jadi kayak kasih bener pencucian uang bet dina hukum oge geus teu meunang pencucian uang kumaha cek Islam sia. Bitcoin bisa Bitcoin. Hah? Bitcoin ge sebenarnya itu masih pertanyaan urang ge dak Trading gitu teh ya. Trading. Trading gitu kan bahasana lamun sakit emang aya nu ngameunangkeun sawarena dak seperti investasi emas mah di mun aya nu ngameunangkeun. Ai koin lah. Hah? Emas? Hah? Meuli tanah mah teu naon? Meuli tanah, meuli emas tah geuning me dijualna mahal. Tapi jangan dijieun Atau malah lebih haram. Lain amal jariah sih dosa jariah nu kitu mah. Batur mah menang amal jariah teh semakin dipakai teh semakin adem di jero kubur ya semakin disiksa sia dak. Tak gablek duit maka jen kene disumbangkeun ka anak yatim. Ka mang adik anak yatim dak. Di jen masjid atau di jen madrasah itu dak. Batan ayeuna investasi nu karitu mah. Aya nu ngameunangkeun da kita investasi emas seperti investasi dolar ngan ari eta mah nuturkeun mahana we maneh lamun cek urang mah masih kene asa sarua kene jeung lain jeung nimbun seperti maneh meuli beas keur murah ke dijual we mahal ari emas mah nu ngameunangkeun cek urang oge heueuh. Oh tanah gitu naon? Tanah gitu naon? Dijual ke rumah teu naon? Ngan sapertikeun kadaharan asa nama eta ulah. Seperti emas seperti ieu dak seperti non teh minyak. Minyak era mah. Kan aya cenah paribasa ditembun, diimbun nanti ditimbun heula. Ari menurut urang mah menurut urang gitu gak paham urang emang ulah dak ari sabangsa ning kadahareun kitu nu matak busuk mah gitu. Seperti beas nu karitu kaburu loba kutuan gitu. Ke rumah manehna untung tapi orang rugi. Ayeuna meuli tahun kamari dijual tahun ayeuna. Kitu tah nu maksudna ditimbun teh ari bangsa ning emas mah aya nu ngameunangkeun dah. Seperti maneh lamun jaga boga duit cek paribasana gawe boga duit gaji teh 6 juta atau 5 juta. Sapoe. Sapoe atau saja maneh teh 500.000 sia. Hei kumaneh teh dibelikeun emas, hei kumaneh teh disimpen aya dak emas antam nu karitu tah. Hei kumaneh teh disimpen we. Mas murni ge samia? Emas antam eta teh, emas murni teh. Hei dijual teh naon lah. Da eta mah teh. Hah? Da teu ngarugikeun pan itu mah ieu mah kitu ceuk paribasana da itu meureun da emang emas mah ceuk paribasana kan unggal tahun can pernah turun. Naik wae. Dina turunna paling 50.000, 100.000, 200.000 dak sia tara ganjrok pisan 500.000 jarang lah. Rata-ratana paling naik. Mata paling alus mah maneh lamun dina bab investasi mah kajian emas atau tanah. Oh nya. Lamun dina bab investasi mah di dewa salirnya. Ulah nyimpen di bank, duit di bank, da kajian kene dimentahkeun gitu dibelikeun tanah atau dibelikeun emas. Semua karena buat kapan? Eta kitu dak ayeuna anu ieu teh balik deui dak anu matak jelema loba karupek loba kabingung teh nyaeta lobana kahayang jeung gedena standar manehna da atuh nuturkeun ge standar TikTok dak atuh. Kalau misalkan jang modal mana? Jang modal kumaha? Pinjam eta pinjam ka bank. Namun ka bank 1 juta terus investasi emas disimpen terus. Teu naon? Tanah tuh teu naon. Dibayar lagi makanya atuh bunga gede. Oh iya, Teu naon ngan ari dina bank mah maneh ieu dak. Maneh kudu unggal mayaran, pan unggal saban mayaran lamun nu gawe mah pasti dibere. Cek saha maneh apal teh aya bisnisna kumaha? Meuli tanah. Iya sistem bisnis ya, meuli tanah hinjeum ka bank. 50 juta 100 juta we. Ieu posisina maneh gawe nya ulah keur teu gawe sia teh. Posisina gawe heuh. Pengangguran teh naon disingkat teh? Pengangguran. Pengangguran. Eta maneh aya kitu pan sistemna tak ayeuna nginjem duit ka bank 100 juta we. Bang langsung belikeun tanah. Gila. Tak mana jadi ari manehna mah anggrek mayaran mah. Kontrakan. Kontrakan ongko mayaran ongkor. Jaminan. Hah? Jaminan tanah. Tanah. Kalau mun teh payu-payuna disita ku Bang.
Jadi ya kajar aya curang ge posisina kudu keur gawe lain keur cicing lain keur nganggur mata kabareuli gitu dak gitu da kalam ieu mah lain dibeli ku aya tapi dibeli ku bang sabenerna mah ibaratna maneh teh boga duit tah ibaratna aya lamun posisina keur gawe bisa dibayaran per bulan Oh, berarti nah kaisa dina bidang bisnis hayang beunghar mah sia kudu nekat dak perlu alitan ya. matak dede kudu babna sungguh-sungguh jeung kudu diajar pan di teh kudu aya nu diajarna kudu aya guruna kudu cek bapak kumaha gitu sete lain maksudna kudu kumaha cek bapak tapi mana oge kudu boga pemikiran anu direundengkeun jeung pan bab musyawarah teh balikna sete soe kade kitu dak matak bingung hiji jalma teh kulobana standar teh kitu ayeuna hayang kabeuli imah gawe henteu dan hinjeum oge moal bisa atuh stroke we tungtungna teh dipanyakitkeun tungtungna we ka ditu ka dieu minjeum gali lobang tutup lobang moal beunghar-beunghar sia teh dah cadu numpuk pabali itu karam dampak dina nu kitu mah urang nu makin ka cekek itu nu makin beunghar sabenerna mah itu dah dina bab bisnis na bab naon oge maneh kudu aya bab sungguh-sungguh gitu kudu konsisten gitu dina bab ngaji teu kudu pinter teu kudu naon penting konsisten ngaji we terus rek bisa teu bisa nama ku mangke yang penting orang balik dewe karena bab niat orang hayang ngaji naon gitu maneh hayang bab dunia beunang bab dunia mah ngan menang ridho Allah moal sakitu we jadi kadituna bisa jadi istidraj atau panyungkun gitu jeung dina hiji dalil teh cenah naon kana ketentuan hukum cenah ari rupakna jalma anu berakal jeung jadi kasenangan hirup jalma anu goreng akal laki naman tetapi na jalma ruji kodiri jikian hija kalawan akal anu sampurna haruma mangka kahalangan iya man algina kana ka sugihan di daniata de berlawanan dua nana tap tarikoni tur pisah dua nana ayat taparuki kalawan pisah tegasna kalawan pisah anu benar jadi jelma anu naon cek paribasana dibere akal nu sampurna mah pasti kahalangan kana kabeungharan teh jeung naon cenah lalawanan duana teh dak sabab bari jal rata-ratana anu beunghar mah anu berakal mah mikir loba pemikiran naon bisi anu ada jalma nu polos lah kumaha engke we kitu da jadi kudu bisa naon cenah ulah loba mikir kudu wani nanggung kahareupna jeung dibarengan ku bab sungguh-sungguhna da insyaallah maneh hayang naon pasti kapanggih sabab di dieu bab sungguh-sungguh matak maneh dina bab niat balik deui ye dina bab ngaji niatna naon bakal menang maneh naon anu diniatan kumarane maneh hayang dunia maneh hayang naon beunang kumarane eta dunia tapi lamun cek paribasana bakal menang ridho Allah moal kitu we saeutikna ada urang di cenah urang teh pedah we gawe teh da butuh jalma loba pangabutuh atuh da coba lamun ieu mah saja ibadah we gawe teh hayang menang ridho Allah yakin sia dilancarkeun dah rek payu teu payu udah sejak ibaratna urang malengkahkeun suku teh karena dititah kitu ku Gusti Allah diparentah gitu sok maneh neangan pakasaban maneh sok tapi ulah pohokeun urang cek Gusti Allah teh sok maneh anu tandur anu tani cek paribasana anu dagang anu usaha anu gawe sok dak teu dilarang ku Gusti Allah ge bahkan mah dianjurkeun sabab komo di maneh geus boga pamajikan komo geus boga budak da eta jadi tanggung jawab maneh teh diparaban sia kumarane eta jadi dosa
gitu. Lain ulah nyebutkeun cenah keur naon dunia sok fokus ka Gusti Allah. Angger da kepongan urang hirup di dunia, urang butuh dunia ngan ulah sampai urang katungkul ku dunia. Waktu ngaji waktu ibadah ngaji jeung ibadah, lain waktuna gawe kalakah waktuna ngaji jeung ibadah kalakah gawe mau pohokeun kitu tanu paling bahaya mah. Tak gawe sok we gawe dak da dianjurkeun gitu. Bahkan malah geus boga pamajikan, geus boga geus boga budak mah eta jadi kewajiban nu ngaranna wajib ditinggalkeun menang dosa, diamalkeun menang pahala gitu. Ngaranna wajib cek dina ilmu fikih lain eta teh. Mata hiji jalma anu loba mikir ka ditu ka dieu mah bakal dihalangan dak cenah sabab lalawanan duanana sekalawan lalawanan anu sabenerna gitu. Dina bab hirup mah loba anu rupak ku bab dunia teh kitu cenah aing dipae poso jang ngaberik dunia da bohongan ngaberikeun hayang dunia. Nepi ka cuk paribasana hulu jadikeun suku-suku jadi hulu jang naon jang dunia. Ari kana ibadah alhaqumut takasur hatta jurtumul maqabir kala saufa talamuna summa kala saufa talamun kala lau ta'lamuna ilmal yakin la tarawuna aina yakin sumalatus aluna mada sumala tarawuna aina yakin sumala tarawuna aina naon dak alhaqumut takasur hatta jurtumul maqabir kala saupata lamuna summa kala saupata lamun kala lauta lamuna ilmal yakin la tarawunal jaim summa la tarawunna ainal yakin summa latus aluna yauma idin anin. Jadi lamun cek artina mah maneh hayang menang milik gede tapi maneh poho sujud ka urang bongan maneh da pangkat urang mah ayeuna yakin dia dina bab ilmu yakin urang mah dabongan ilmu ilmal yakin la tarawunnal jaim summa la tarawna aina yakin sumalatus aluna yauma idzin anin naim sehingga maneh poho kana nikmat anu dibikeun ku Gusti Allah dah. Lamun ieu mah da teu bisa nya ngan ieu mah lamun teu parebala mun ieu na lamunna ngabahas dina bab kitu dah. Hiji jalma ongkoh maneh teh cenah hayang duit, ongkoh maneh teh hayang beunghar, ongkoh maneh teh hayang hirup bahagia, mung loba pikiran mung rupak tapi maneh nepi ka poho ka sujud ka Gusti Allah, nepi ka maneh naon pae poso mah pae ente hulu jadikeun suku-suku dijadikeun hulu jang naon cenah ngababarik dunia tapi nu mah kumaneh anu boga duniana ditinggalkeun. Tak loba nu rupakna teh kitu, ongkoh hayang beunghar salat tara ngaji tara tentuna MBK Bang Emok BTPN sagala pokona malah dipapai kabeh. Kadieu 500, kadieu 1 juta, kaditu 2 juta, kabang geus puguh 5 juta, kali kabang 5 juta teu kabayar nginjeum di MBK. Di MBK teu kabayar nginjeum ka BPTN, di BPTN teu boga deui nginjeum weh ka balad anu mere. Nginjeum weh ka tatangga anu mere teu kabalayar keneh. Diincar. Gitu tah. Da kumaha? Langsung sia DC di dinya debt collector datang ka imah maneh cenah assalamualaikum punten atas aya ieu teh milarian namina Umar cenah saha Umar cenah ieu cenah Aldi cenah Aldi Marjan cenah ngarata mah aya marjanan tadi oh cenah eta naon kitu nya ieu cenah gaduh tunggakan 20 juta cenah alah anjir wirang wirang teh wirang dijual dekitunya wirang sok sia ape digadekeun TV dijual acuk dijarwalan ripuh ya pokona mah tungtungna jadi kakak ngabangsat nipu gitu dah anu ngaranna kabeh oge cek urang ge pan ibarat mun ngaji alam
diri orang teh apa teh lamun di laut urang disebutkeun wae ningan di laut teh lamun eueuh angin cek paribasana jadi ombak moal tapi disabab di laut mah anginna badag jadi we ombak tsunami semakin gede angin semakin gede ombak bisa terjun karena tsunami hiji jalema ari angin teh bisa disebut tina angan-angan ari kasebut angan-angan teh pamikiran orang kahayang orang atau nafsu orang Minalisa sok angan-angan kurang naon cek bari matak cek bari dengan cek Imam Usmu Imam sok nanti talian cenah naon hawa nafsu maneh hawa nafsu teu bisa dileungitkeun salagi orang masih hirup ngan bisa ditahan atau bahkan disangkar jadi semakin tinggi orang angan-angan semakin tinggi orang kahayangnya semakin rupek gitu atak sing cek paribasana sing nanti orang ngaca kana diri gitu ngaragap kana rasa dara rasaan memual mampu aing teh ada pidah hayang ke marakatkeun ninjem ka dieu teu kabayar ninjem ka nu sajen hinjem ding atuh moal anggeus hutang teh meureun mun teu kaburu paeh ditagih sia di akhirat sok eta teh ku duit komo urang anu ka komo arurang cek paribasana arurang nu kahutangan ku ilmu kumaha sia teh ngabalikeun ilmu sia kumaha daknya bingung da deh guru urang nu di Tasik sabaraha guru urang nu di Ciwidey baraha guru urang nu di dieu sabaraha beri lain sakalimat dua kalimat kumaha sia teh dasar hutang eta teh sia lamun dihitungkeun mah bener teh leuweung mun guruna ridho heukeun bae ieu mah jang maneh we bakal alhamdulillah lamun ninggang guruna cenah ieu mah sajang hutangkeun ka maneh cenah kumaha sia teh gitu mata kudu bab ta'dimil ilmi wa ahli teh kitu mata kudu ta'dimil bebeurieun urang macan bisa mulang tarima mah benar teh can bisa urang ngabalikeun ayeuna saharap 1000 dirham dak euy atuh cik sikap urang kalakuan urang kudu naon ibarat nama naikeun ngaran aranjeunna adab urang ngaran urang bisa naikeun darajat manehna kumaha maksudna maneh jadi jelema sukses maneh jadi jelema anu cek paribasana jadi jelema pokona mah anu teu siga Firaun we kitu teu siga Abu Jahal siga Abu Lahab cek paribasana geus siga Rasul pokona mah kalakuanna lain ieuna sifatna geus siga Rasul yakin da bungah guru teh bener guru aing murid aing teh geuningan hasil ilmuna sakitu ge kabayar ku guru bu alhamdulillah murid urang geuningan bukti jadi jelema tah ternyata dibayar guru mah rata-rata teh anu sajen mah kitu ternyata dibayar rata-rata nu penting maneh bisa nyicirning dan bisa naikeun harkat martabat nu jadi kolot yang jadi guru gitu dak beperieun ari ngabalikeun mah teu bisa urang teh cik atuh urang taikeun ngaranna kan meureun cek pari mun maneh jadi cek paribat jadi DPR ke ulah jadi DPR atuh lah bisi korupsi maneh bisi jadi si bakal jadi pengusaha cakwe bisi jadi naon cek paribat jadi atlet meureun di mana ke di wawancara teh di mana cenah baheula riwayat oh abi ngaji di anu abi sakola di anu guru kasebut teh kumaha kasebut bener ieu guru alus bakal menang ka barokahna eta guru nah dilatih we ku guru ieu makin jadi duit teh guru oge kitu sia teh maksudna teh nu maksudna naikeun derajat kolot teh nu mimiti pasti kok saya anak anu saya dengan ibu anu gitu jadi atlet teh buating si Ali jadi jadi juragan konveksi tak apa orang si Umar jadi naon jadi juragan pertanian dengan jadi juragan walusiam atau jadi juragan sawah tak apa
Saciwidaya. Mang adik jadi nu boga perusahaan bisnis jadi tuh ti dieu cabangna pokona mah tis hiji kecamatan teh hiji pokona tong salah teh Mang adik. Kan kalau dibeli kan. Kumaha nya meureun kete cenah ieu ngaji cenah bala jeung saha jeung Situheng cenah urang teh. Jeung si Bakar jeung si Ali cenah lamun urang eueuh cek pare barudak urang da biheung cenah ngaji oge bisa kieu oge. Teu kitu meureun kasebut teh moal maneh. Kasebut Man main sendirian ya. Cek paribahasana gitu mata kayang jadi jalma mah sok maneh letikeun naon cek urang letikeun ego maneh letikeun rasa aingna takabur maneh sabab rata-rata lamun hiji jalma geus boga kahayang anu luhur hayang kacape kahayangna kayak kadituna sombong anu eta teh nanti kacang lupa kulitnya teh ada teu apal asal muasal namanya kumaha teu apal susana kumaha gitu rata-rata tuh jadi we nincakan jalma leutik gitu sabab maneh egona tinggi aing geus usaha capek-capek aing nepi ka suku dijadikeun hulu dijadikeun suku piraku aing kudu ngahormat ka jalma nu kitu cenah ajengan bisa naon beungar aing cenah gitu paling nyata menjalma anu egona tinggi lagi di jalma lamun geus gede hulu mah hese dah matak paling dipikang hewa takabur mah ku Gusti Allah ge paling-palingna cek paribasana tah Lamun dilewat mana naon? teu naon dah nu kitu mah tuman deui Mana benar? keneh asa aing cenah kan aing teh meunang gawe heueuh meunang gawe angger da maneh bisa kitu ge ku jalma leutik Dukun kayak. jeung cupang Jepang. gitu kan itu dah